Astagfirullahaladzim. Tingali wanian baraya keur di sana ngado naik baraya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Wajing si hantu. Ayo joget surak barudak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baraya. Kita sore ini menuju Cianjur. Kita mau ke Koleceran lagi karena ada info dari Cianjur, angin sudah akurat dan sudah menggelebuk ya. Ini saya baru berangkat nih dari Bandung menuju Cianjur. Oke, sampai jumpa di Pasir Ucing ya, di tempat Koleceran. Kita lanjut lagi. Doakan semoga selamat di perjalanannya ya. Selamat sampai tujuan. Alhamdulillah baraya, akhirnya saya sudah sampai di Cianjur. Dan di sini di tempat Koleceran Pasir Ucing. Tuh lihat, kolecernya sudah penuh, sudah pada naik, berarti ini angin tadi besar. Karena saya tidur dulu ya. Mohon maaf, sekarang ini baru meluncur ke sini dan kita akan langsung saja menuju ke atas ya. Sudah tidak sabar, sudah deg-degan nih hati ini. Sudah tagiwur ingin menyaksikan. Disinilah tempat kolecer raksasa ya, teman-teman. Yuk kita ke atas langsung ya. Ngareng heula baraya. Maklum, nanyak saeutik oge, aduh. Ampun. Geus ngos-ngosan kieu euy. Tah eta teh tadi aya kabar cek si Kang Ade teh si Banteng jeung si hantu ngareneng di dinya rek kawin beureunan euy. Wah. Duet di dinya tah bener. Mesti sabar aing aduh. Hayang ngadenge si Banteng jeung si hantu ieu. Duet. Nah, ini memang duet. Ini nuwa dadan. Kebeneran di belakang ya nu mah gua kolecer euy. Ya nu kadorongge ieu karek datang baraya. Hah, kebeneran aing euy ya si ronggeng datang. Nuturkeun bieu katingali euy. Aduh, mantap euy. Sehat kan? Alhamdulillah. Ada hayu urang sareng ah. Mantap euy, kita tuturkeun nu mawa ronggeng ieu tingali ah. Di sisi hantu tatangerna cenah tuh. Di si ronggeng nu gaduhna yeuh. Nu gaduh tatangerna datang euy. Mantap euy. Aduh. Bener, mudah-mudahan anginna merona di euy. Positif. Non akurat lah. Mudah-mudahan anginna akurat baraya. Euy si Kang Ayat ieu mangga si ronggeng euy. Beledug dia si ronggeng yo. Bakal nyanyi gara si ronggeng. Aduh. Resep baraya euy. Cenah, waduh ieu nu tani euy. Tuh nu gaduh hantu euy jeung si Banteng aya di ditu. Ah. Aing karek datang euy. Nu gaduh hantu yeuh. Nuturkeun si ronggeng heula euy. Mantap baraya euy. Bergelora yo jiwa teh, jiwa kolecer teh ya bergelora yo di dalam jiwa yo. Ayo bro narek. Saya euy. Ah si hantu yo luhuron yo. Si hantu, si Banteng 8,2, si hantu 7,4. Wah mantap. Tapi diturunkeun heula karena datang si ronggengnya. Datang si ronggeng baraya diganti heula ku nu gaduhna. Wah. Mantap euy. Suukna geus jaradi euy. Suukna geus jaradi. Mantap. Kita pergantian dulu pemain baraya. Ya di mana wae ya nu narongton? Citalahap. Terus di mana wae nu paling jauh aya teh? Hah? Nu paling jauh di mana? Di mana? Oh, Citalahap. Oh, deket keneh lah. Sakitu mah sok buru mana kolecerna marawat teh? Gagal aing ya. Ya rek ngaganti heula yo. Ngaganti heula si naon gitu si hantu ku si ronggeng euy. Saya salam dulu ya buat teman-teman pecinta kolecer, terutama terkhusus untuk keluarga besar
KKS komunitas Kolecer Sunda se-Jawa Barat. Salam dari Pasir Ucing. Angin mumpung lagi akurat. Ini angin yang Anda tunggu-tunggu, angin yang kalian harapkan. Sekarang waktunya sudah tiba. Oke, ini akan pergantian dulu. Kolecer ya. Awas, mundurlah. Itu si itu rek turun. Mundurlah. Si ronggeng. Si hantu rek turun si hantu. Isi kabanting ku si hantu turun heula. Tenang yo si banteng yo, oi. Was-wasan kieu yo, aduh. Menggetarkan jiwa aing mah euy. Wah, ieu mah leuleus aya nama si banteng teh leuleus ieu mah. Wah, terlalu ngebeledag suarana ge di leuleusan soalna mah. Tapi yang penting mantap we lah nya. Tah. Ayo siap banteng ya, sambut orang yo. Tingali anu penggemar banteng baraya, si penggemar si banteng tingali barudak. Waduh, aing mantap euy. Aduh. Nyaan si banteng kakarek oge jadi penggemarna geus murudul kieu euy. Mantap euy. Dan ieu banteng anjir penggemarna euy. Teu nyangka euy penggemar si banteng yo. Anjir, mana angin mah teh euy. Nah teu disada. Kolecer mah wet bisa ngadadad. Nu padadan. Olah. Aduh. Aduh, rame euy mah. Penggemar si banteng rame euy surak euy. Aing mah. Aduh, euy. Penggemar si banteng surak, oi baraya, oi. Aingen can maksimal, suarana, doh. Bener si banteng di leulesan mah jadi kieu nya, teu pati teuing ya. Si banteng di leulesan mah baraya, teu pati ya teuing ya, doh. Sabar. Can maksimal pisan di anginna ya. Jangan sampai terlewatkan ya. Momen-momen luar biasa si banteng ya. Ya walaupun 8 meter, walaupun besar, tapi ya bagus nyesupna mah si banteng teh ya. Bagus nyesupna mah si banteng teh. Wah, der sia. Wah, jing si Han. Ayo joget surak barudak. Anjing. Enas. Si hantu baraya pesta, oi. Anjing, aing mah cupar euy baraya euy cupar. Aduh. Astagfirullahaladzim. Tingali wanian baraya keur disana ngado naik baraya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ampun aing eta keur disana euy. Anjing, tinggali jelema astagfirullah la ilaha illallah. Aduh, oi Kang oi, tong nekat kitu Kang oi, tong nekat Kang oi. Kang Ayat, tong nekat Kang Ayat. Anjing, yo numang wet ngaborobot di belah tongoh, belah luhureun oi. Bariekeun yo. Aduh, aing mah oi baraya tingali si Kang Ayat nekadna kacidap. Aduh, Allahu Akbar, la ilaha illallah, astagfirullah.
kolecer keur disadangan nu ditaekan baraya. Ieu teh kunaon jelema teh menika cida-cida teuing baraya oi. Aduh Gusti aing mah ya Allah paparin kasalamatan ya Allah. Cupar baraya euy cupar aing mah teh jeung beladug dia baraya euy. Euneur aing pasir ucing euy. Euneur baraya euy ku kolecer raksasa wungkul yo. Tuh baraya. Aduh, euy si hantu turun baraya euy, si hantu turun baraya. Aduh. Si hantu can kela. Si hantu na turun baraya euy. Aduh, aing mah ganti heula kudu gaduh tatanggerna yo si Ronggeng. Kudu gaduh tatanggerna heulanya si Ronggeng yo. Tenang baraya, ten bae urang teh da. Harus gantian ya. Harus gantian. Sekarang si Ronggeng nanu naik yo. Awas. Aduh, hampura. Si Ronggeng na naik baraya euy. Yo si Banteng hanapun yo. Aduh aing luhureun yo. Cicing di dieu nya. Oh, si Ronggeng naik baraya si Ronggeng. Ya si hantu anjir tingali. Lamun kahareup teh geus we katoel euy sirah. Oh, si Ronggeng na naik heula baraya. Naik heula. Dia si hantu tingali jebrod-jebrodan baraya oi. Aduh, mantap sakedeung alah. Ganti heula ku Ronggeng baraya oi. Si Ronggeng keun lah. Urang saksikeun we lah nya. Kita sama-sama saksikan baraya pokokna malah. Dia si Banteng yo bieu aduh. Geus rada lumayan euy bieu kaubaran hate teh ku si Banteng euy. Aing lah ayam nyaho ngagorolongna si Banteng teh kumaha yo. Sok bro lah. Kita saksikan aduh deket teuing nya nyepiana baraya euy. Kudu di mananya? Teh nyepia si Bantengna yo luhureun teuing euy teu ngeunaheun euy baraya euy. Solengkan teu? Sok. Nah, biar bilih hoyong terang, anu keur si hantu keur disada ditaekan teh ieu jamin tah. Si hantu keur ancul-anculan malah naik tah ieu jamin tah. Sigang ayat. Ah, dasar ieu mah ieu. Tah angin euy, mundur heula euy. Awas tong ka dieu euy, mundur heula euy. Dar ah. Aduh anjir. Aduh si Banteng. Allahu Akbar. Haji. Tingali kolecer si Kang Ayat si Ronggeng ngareneng jeung si Banteng meni anjir. Siga leutik kitu aing. Si Ronggeng. Kita akan sepil anu mangwet yo tadi ngegeleger yo. Saya hanya ke anak keur di belahanap. Aduh, ieu si Acil ngajoprak baraya oi. Si Acil ngadon aduh. Tepar di dieu si Acil yo, di chat euy si Acil teh. Goblek aing mah. Kolecer 3 meter leuwih tah si Kang Ade ya. Anak si hantu si Acil teh. Aduh. Kita ke saung dulu ya. Suhu ya, baraya suhu. Waduh, oi di pidingan kitu oi. Ade ieu mah. Di halangan ya ngaran teh angin meureun baraya. Sehat, Komet? Aduh. Kita saksikan baraya dari sini. Aduh, saungna enakeun. Bisa yuk? Lan? Adek. Tingali kolot kernyen naon teh ngaranna teh simpai baraya. Aduh. Tuh keur nyimpai bari nungguan kolecer teh. Aduh, ya ampun.
Benernya nyen simpai teh kitu mantap mantap lah. Wah, ayah si Abah datang. Oh, itu tinggal si Abah datang itu. Alhamdulillah penak deui jeung si Abah tinggal di Baruru ku barudak euy. Pen si Abah tuh di Tareang ka Lebak tuh manggul kolecer. Si Bunter si Abah mau kolecer lagi. Tuh pasir Cine baraya terlihat jelas dari pasir Ucing. Kolecer sagudang ka anu naik hiji-hiji acan baraya euy. Tatanggerna ge masih kene utuh bekas tahun kamari. Edan angin saya itu tarik masih kena kurang boy ari kolecer baradagnya ku angin segede kieu ge. Kita akan sepil satu persatu ya biar teman-teman tahu. Aji gitu dihanap. Wah, eta baraya. Aji ngawuguk aya. Resep aing euy cupar katanya teh cupar. Aji rek bawa kieu baraya euy, aing rek gabung baraya euy. Yo, nu diarep nu anti-anti teh angin teh mangga tah nyanggakeun tah. Para wargi sadayana mangga nyanggakeun tah angin tah nu diarep-arep teh. Hayang angin siga kumaha yo, ayo namang geus dibumbuan angin oge yo. Saya kolecer kitu euy. Angin baraya, tarik yo angin euy, ampun. Aing mah karareung kieu anjir. Kolecer jeung gulugur, angin mah gelembung. Aduh, aing masa aya badai ieu teh rarasaan teh euy. Kurang silaturahmi lah kasih Abah. Aing pas ka dieu euy. Si Banteng tah. Yah, sia Banteng. Si Abah. Aduh aing mah yo aya kolot abi yo di dieu yo. Aduh hapunten Bang. Sehat. Aduh. Dicana kolecerna mah. Oh aduh, siap si Bunter. Mantap. Abi mah kudu rada tembih bah euy ieu mah naon teu nyanak videona teu tiasa caket kieu hese. Aya bagong mogok di aing mah eta ngau. War-war yo. Unurnya baraya euy. Kolecer badag mah da kakarek gegalebaran oge. Karena jantungna teh kuatkeun asa ratu anjir. Eta teh can disada cacakan baraya euy, pakarek berwungkul. Aduh anjir. Ngeri ya mah ya bener. Ieu mah angin mah bakal api sok mangga we tah. Siapkeun we ayeuna mah kolecer banyak mungkin bisa rampungnya. Direnengkeun kieu si Ronggeng anjir jeung si Banteng dan kuatkeun siga leutik kitu si Ronggeng. Baheula mah ningali si Ronggeng teh sabadag euy. Ayeuna mah geus direnengkeun kieu mah jeung si Banteng dun anjir. Alah aya waguru euy datang euy. Waguru datang euy. Aduh si waguru datang dia. Lain sugan teh si waguru euy. Sugan teh si waguru euy. Aci ditaekeun tinggal di baraya aya wae aing si Aci ditaekeun. Aji kata si Aci ditaekeun. Komplak aing. Tatangger segede kieu anjir raksasa ari kolecer. Aduh edun. Segede curug teh sugan. Aing kacau anjir.
Anjing. Anjir. Alah, anjir emang wet woy. Astagfirullahaladzim. Cuparain mah tete, oi. Anjing, subhanallah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya Allah. Maraya, kita sambung lagi ya ke video berikutnya. Saya ada keperluan. Saya mohon pamit ya, saya pamit dulu buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.